Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala ba'du ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa nahmaduhu hamdan bila goyah wa nashkuruhu syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Wa qala Imam Ghazali fi kitabihi annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna halka illa ma wafaqa kitab wa sunnata. Puja sinareng puji eta sadayana kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadaya, anu maha uninga kana satiap keretegna hate urang sadaya, anu parantos maparina nikmat anu henteu putus sareng teu aya wates wangeunna kangge urang. Sinareng anu maha sobar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa jeung maksiat. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan sapapaosna oge salamina ka curah limpahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos maparinan kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanah kangge urang sadayana, kanggo ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadayana pikeun ngaraih kabagjaan dunia akhirat. Teu hilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'ut tabiin tug faraga dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat Kangjeng Nabi, khususna syafaatul udma jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu anu mulya, dina ieu kasempetan pribados bade cobi-cobi ngabahas sasauranana Imam Ghazali dina kitabna. Pisaur Imam Ghazali, annasu kulluhum halka illal alimun, anu hartosna kabeh manusia bakal cilaka illal alimuna, kajaba jalma anu boga ilmu, wal alimuna halka illal amilun, anu gaduh ilmu ge bakal cilaka kajaba anu diamalkeun, wal amiluna halka illal mukhlisun, anu ilmu na aya tuluy diamalkeun eta ge sami bakal cilaka illal mukhlisun, kajaba anu ikhlas ngamalkeunana, wal mukhlisuna halka illa ma wafaqa kitab wa sunnata, anu ikhlas ge bakal cilaka kajaba dina ngamalkeunana cocok jeung tuntunan Quran jeung as-sunnah. Jadi geuning ibu, jalma anu gaduh ilmu tanpa dasar amal eta bakal cilaka. Atanapi jalma anu gaduh amal tapi teu jeung ilmu eta ge sami cilaka. Jalma anu ikhlas tapi teu cocok jeung Quran jeung as-sunnah ajaranana ngamalkeunana eta ge sami cilaka. Saperti cilakana jalma anu ngamalkeun cocok jeung Quran jeung as-sunnah tapi teu ikhlas. Jadi upami urang hoyong salamet berarti anu opat eta teh kedah aya ngagulu ngagalang ngajadi hiji gitu. Hiji ilmu, dua amal, tilu ikhlas, opat cocok jeung Quran jeung as-sunnah jeung tuntunan Kangjeng Nabi maksudna kitu. Ical we hiji wayahna bakal cilaka gitu. Timbul we pertarosan saha cenah anu bakal cilaka teh. Annasu kulluhum, sor Imam Ghazali, manusia sakabehna
Berarti ari orai mah muning doma anu ngaleor anu tanukan mah teu kaasup nya Ibu. Ari manusa anu kumaha? Urang bahas heula manusa. Ari manusa mah al insanu mahalul khoto wan nisyan. Secara definitif anu disebat manusa teh mahalul khoto, makhluk anu teu pernah leupas tina salah. Jadi anu disebat salah mah Ibu tandana jelema, tandana manusa. Lamun jelema tara salah teu sah jadi jelemaana. Jadi urang teh ulah aneh ku kasalahan jelema gitu. Ulah aneh ku kasalahan jalmi Ibu. Anu aneh mah nya eta jelema anu tara tobat dina kasalahanana eta aneh eta mah. Matak jalmi anu hade mah saurpun guru lain jelema anu henteu gaduh salah cenah Jun. Jelema anu hade mah nyaeta jelema anu berjuang sakuat tenaga nobatan tina kasalahanana jeung terus ngalangkah kana jalan anu dipikarido ku Allah gitu. Anu kadua sifat manusia teh wan nisyan mahalul khoto wan nisyan. Nisyan teh nyata jelema anu henteu leupas tina hilap tina poho. Jadi lamun poho lamun hilap teh tandana jelema gitu. Teu kudu aneh. Ngeun di mana inget ka dituna wayahna garap naon anu tadi pernah hilap teh. Contoh dina urusan salat wae gini ibunya sok aya jalmi teh anu hilap, aya anu hilap dina salat Ibu aya teu? Aya wae. Eta teh cacakan kawajiban aya we nu hilap mah. Komo meureun ka jelema ka istri ka caroge sok aya wae nu hilap eta teh Ibu. Manya cenah salat hilap dalilna pan aya saur Kangjeng Nabi man nasiya au nama fal yusolliha idza zakaroha. Sing saha anu hilap atanapi kaboboan katibraan nengalkeun salat fal yusolliha idza zakaroha maka prak anjeun ngalaksanakeun salat nalika anjeun eling, nalika anjeun gugah gitu. Matak wajar urang teh disebat jalmi teh mahalul khoto wan wanisyan di mana ingat buburu laksanakeun gitu ulah diengke-engke. Jadi jalmi mah makhluk anu henteu pernah leupas tina salah jeung poho. Saur hiji ulama namina Syekh Ibrahim bin Adham anjeunna nguningakeun iyyaka wannas alaika binnas annas huwan nas laisa kullu nasin nasun zahaban nas wa baqiyan nas. Iyyaka wannas anjeun kudu ati-ati jeung jelema alaika binnas tapi anjeun kudu gaul jeung jelema. Annasu huwan nas sakali manusia tetep manusia. Laisa kullu nasi nasun tapi henteu satiap manusia anu boga jiwa akal manusia. Kunaon zahaban nasu wa baqiyan nas nalika leungit sifat manusiawina maka bakal muncul sifat hewanina. Jadi geuning dina diri urang teh Ibu aya unsur-unsur hewana, aya unsur malaikatna, aya unsur setana gitu. Ari anu disebut jalmi mah kawengku tina tilu hal. Hiji IQ, dua EQ, katiluna ISQ. Ibu eta teh bahasa legegna intellectual quotient IQ teh daya nalar gitu, intelijensi akal gitu. Akal teh anu kaduana emotional quotient, emosi amarah, nafsu teh eta. Nah di antawis akal jeung nafsu teh dipisahkeun ku nu katilu ISQ, emotional spiritual quotient. Kumaha cenah Bu? Rada hese nya nyebutkeun. Ya ge meunang ngapalkeun pribados dari teu ngapalkeun mah moal bisa. Tah eta teh naon disebatna agama teh ya Ibu? Nyaeta misahkeun akal jeung nafsu. Matak Ibu malaikat mah wajar tara paseanya. Wajar teu? Wajar da malaikat mah teu gaduh nafsu. Teu aya malaikat anu pasea merebutkeun rana misalkeun. Da teu gaduh nafsu eta mah. Anu merebut lana malalaki anu lenger we eta mah. Jadi malaikat mah diciptakeun ku Allah teh pikeun kataatan gitu. Akal we hungkul pikeun taat. Matak aya malaikat mah anu mongo aras anu yasjudu ila yaumil kiamah. Sujud we dugi ka kiamat gitu malaikat mah nya. Aya anu yatufuna fawqal arsy. Muih terus muter noapan aras malaikat mah dugi ka poe kiamah eta teh. Taat we tuluy malaikat. Tah lamun setan mah salamina ngabangkang setan mah nya. Teu aya nu taat setan.
jeung tuluy we ngagoda manusia supaya manusia sasar gitu dosa. Mata lamun setan salawasna salah wajar. Da setan mah dipaparinan ku Allah teh nafsuna wungkul teu aya akal. Lamun sato, nah sato mah salawasna salah wajar sabab sato mah insting nu ayana. Macokan pare batur da wajar da teu aya akalan gitu. Ta iri jelema mah ibu antara dua sisi teh aya malaikat, aya setana gitu. Maka dilungsurkeun we ku Allah teh agama gitu, diajarkeun ku Kangjeng Nabi, diajarkeun dugi ka urang ku para ulama gitu. Tata dilungsurkeun Al-Qur'an teh mangrupikeun dusturul khaliq limaslahatil makhluk. Nyata aturan undang-undang Allah pikeun ngabereskeun kamaslahatan makhluk. Janten ibu Quran teh sing cangkem dina hate urang jadi aturan, jadi undang-undang pikeun diri urang. Jadi Al-Quran teh dusturul khaliq limaslahatil makhluk. Diajarkeun we ku Kangjeng Nabi, diajarkeun ku para ulama dugi ka dieu. Ameh naon eta teh ibu? Ameh beres kahirupan urang gitu. Nagara make agama, make Al-Quran jeung As-Sunnah bakal beres gitu. Kulawarga make agama beres. Bisnis, usaha, dagang, tani make agama beres. Bahkan dugi kana tatanan sosial, kahirupan politik, budaya jeung sajabana, lamun make agama insyaallah bakal beres sadaina ge kitu. Ngan urang teu sadar yen anu mereskeun teh justru salaresna mah eta teh aturan agama. Di rumah tangga urang nganu aturan agama mah ibu jeung caroge bakal aman, bakal beres. Kangjeng Nabi pan salapan istrina ibunya akur sadayana teu? Akur Kangjeng Nabi teh istrina salapan akur. Bapak-bapak di dieu mah pan hiji oge riweuh ibunya. Lieur we jeung Kangjeng Nabi mah salapan teh harmonis gitu. Urang mah siga harmonika bengek, nguk-ngek moal poe nya. Allah teh adilnya masangkeun urang teh misalkeun istrina cerewet biasana carogena nu lunguh eta teh kitu ibu. Pami carogena nu seueur nyarios istrina nu lunguh gitu. Sabab lamun cerewet sadayana bahaya atuh ibunya. Di ditu neretet dieu neretet wah tuh bakal seueur piring terbang di bumi. Ta salajengna manusia teh nyaeta hayawanun natik, hewan anu boga akal gitu. Manusia mah dipasihan kekuatan akal sehingga bisa mikir jeung bisa interaksi lah gitu, bisa nyarita jeung baturna deui kunaon ku bahasana, bahasa masing-masing bisa ngobrol. Eta natik teh kitu. Matak natik teh tina toko ibu hartos dasarna nyaeta nyarita. Geuning beo oge sok nyarita cenah gitu. Nya beo mah sanes nyarita ibu disada eta teh. Disada mah ibu henteu ngarti naon anu disadakeun. Ari nyarita mah ngartos naon anu dicaritakeun nya. Ibu misalkeun namu cek ibu teh assalamualaikum sampurasun. Ari anu ditamuan teh gaduheun manuk beo. Heng ngajawab eta beo teh waalaikumsalam rampes. Eda tadi palire ku ibu tanya assalamualaikum kalau ngucapkeun salam deui waalaikumsalam kalebet cenah cek beo. Terus ibu teh maca salamnya da teu kalebet-lebet. Da bongan anu ngajawabna beo mah disada torojol we anu gaduhna waalaikumsalam mangga kalebet jol kalebet ibu teh nya. Kunaon sabab beo mah disada teu ngarti naon anu disadakeun. Ari manusia mah nyarita ngartos naon anu dicaritakeun gitu. Jadi nyamung ka dituna. Nya bilih misalkeun urang teh kunaon ngadoa teh teu diijabah wae nya. Dugi kabosen ngadoa teh cek ibu teh kahade ibu parios bisi urang teh disada wungkul. Cek malaikat mah da maneh teh disada wungkul lain ngadoa gitu. Jika beo jadi teu dipalire. Matak urang ngadoa teh kedah ngartos naon anu didoakeun ku urang gitu. Bari dihayati sing husu anu diijabah ku Allah. Jadi ibu ngajalankeun agama teh di ngawitan nyaeta ku ilmu. Makana saur Imam Ghazali wih deui kanu tadi annasu kulluhum halka. Manusia teh sadayana bakal cilaka. Illal alimun kajaba jalma anu boga ilmu. Naon ari ilmu teh misa cek ibunya. Ibu ilmu teh jawabun anil masail. Jawaban tina pasualan kahirupan. Tina hasil ilmu jadi pinter ibu kadituna. Biasana lamun jalmi geus pinter sok seueur jalan kaluar tina sagala pasualan gitu. Matak surah Allah jalmi takwa mah nyaeta jalmi anu seueur jalan kaluarna sabab cerdas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
sahajal manu takwa ke Allah, maka Allah bakal maparinan jalan keluar tina pasoalan hirupna. Nah cenah ngagaduhan jalan keluar sabab pinter, cerdas. Nah cerdas ngagaduhan ilmu. Matak ilmu teh jawabun anil masail, jawaban tina pasoalan kehirupan. Kumaha cenah hoyong ilmu ulah liren ngaosna kitu. Kedah seueur tatarosna, kedah seueur maosna macana kitu. Nya di mana tengartos eta taroskeun kitu. Sabab eta jawaban-jawaban anu dipertaroskeun ku urang teh ibu biasana sok janten ilmu kadituna pan pertarosan sahabat ka Kangjeng Nabi diwalar ku Kangjeng Nabi jadi ilmu leres kitu ibu. Pertarosan malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi diwalar ku Kangjeng Nabi jadi ilmu kadituna. Jadi urang teh kedah seueur tataros teh ame janten ilmu upami urang teu ngartos gitu. Nya tangtosna tataros kanu ngartos gitu. Mung ilmu teh entong jadi kasombongan ibu awas. Seueur jelema anu jadi cilaka hirupna sabab ilmuna dijieun kasombongan gitu. Nyingsieunan batur dijieun nipu batur. Pantes salit eta teh ibunya sok aya wae di ditu. Misalkeun ibu teh gaduh bedog, tah bedog, gaduh kampak, tah kampak, gaduh ragaji, tah ragaji. Gaduh sugu, biasana kanggo naon eta teh ngadamel bahan-bahan tina kayu teh kusen nu kararitunya. Alat-alat tukang kayu we. Nya ditemong-temonge kitu. Tah cenah boga ragaji, sugu, bedog ceuk ibu teh. Ari ngadamel jojodog reyod. Nya eta teh sing horeng meureun nemong-nemong kampak, ragaji, bedog teh jang nyingsieunan batur we hungkul. Jang kasombongan kitu. Nemong-nemong hungkul ta ilmu teh tong dikitukeun ibu tapi kanggo katawaduan urang jang amal urang ulang ngahinakeun jadi ngaleutikeun nyingsieunan ka batur nipu batur bahaya justru jelema bakal cilaka sabab ku ilmu lamun ilmuna dijieun kasombongan mahal ibu ilmu teh mahal ilmu mah moal tiasa dinilai ku materi moal pan aya geuningan carita nini ibu yos carita heula Nini gaduh radio geuning aya kapungkur mah sok ngadangkeun dongeng wakepoh nya. Si Rawing sakilat si Rawing neungeul si Gempar jebrod bangkieung si Gempar digigireun bumina Waholim sareng teh iya teh Amah tah. Eta baheula ari nini gaduh radio meureun sok biasa diange ngadangu dongeng meureun ipek teh eta radio teh jadi parem. Ceuk si emak teh cenah ieu radio teh kunaon jadi parem ujang. Dipuih-puih teh kala nyayan cenah bengek. Hari cek tukang ngomean radio teh kadiekeun cenah mah urang ngomean, urang servis. Wios cenah ku abi urang buka we. Heuh sok cenah buka ujang cek si emak teh. Ulah mahal teuing cenah ujangnya moal dibuka radio teh ibu. Wah dia lebet teh geus aya cucunguk, aya cacak pae nya. Aya ramat lancah, wah loba geus ngagunu di tengali teh sing horeng. Dibersihan kudu ngomekeun radio teh di tengali aya kabel pegat sing horeng teh ibu diduruk dipolekekeun terus we disamungkeun beuritan we ku solisiban nya dicolokkeun teh brai teh hurung eta si emak cenah ujang nuhun cenah ieu sabarahaeun cenah ieu ujang cek anu ngomean teh 50.000eun mak no langsung si mamulak cangkeng kunaha sia teh meuli kabina-bina teuing 50.000eun sakitu wae mah 5 menit piraanan cenah si emak. Ye atuh emak cenah di jerona pan ieu teh ruksak kudu diomean kudu disamungkeun atuh da nyamungkeun kabel mah aing ge bisa ceuk si emak teh nya atuh aing bisa mana teh kumaha ceuk tukang ngomekeun teh atuh da teu nyaho cenah heueuh nyahona tanu mahal teh paham meureun ibunya nyahona anu mahal teh eta mah. Jadi tukang radio tukang elektronik bengkel motor terus naon deui ibu bengkel awak mantri bidan ulah sok kabina-bina teh ye ilmu na anu mahal na. Jadi nu kitu mah lain gawe awak tapi gawe otak. Tak jadi ilmu teh mah mahal gitu. Jadi makin luhur ilmu jelema maka makin luhur Allah naikkeun kamuliaanana. Jadi diangkat derajat anu boga ilmu mah ku Allah. Tapi henteu cukup ilmu hungkul tapi kedah iman anu kuat. Sabab ilmu henteu jeung iman bakal ngabobodo batur kadituna biasana. Sawian deui ilmu teu jeung iman sok ngabobodo batur tapi iman teu jeung ilmu sabalikna biasana sok dibobodo ku batur nya. Jadi saatos ilmu kapimilik
apal hukum itu hukum ieu neme sor Imam Ghazali kadi wal alimuna hal ka ilal amilun. Jadi anu kadua mah nyaeta lamun urang hoyong salamet ilmu anu aya kedah diamal tah ngamalkeun anu hese mah Ibu. Hasil ngaos teh pan ngamalkeunan anu hese teh nya. Sing sae kacaroge pan kitu di madrasah teh. Eta we heula ngamalkeun teh tong aneh-aneh. Pan eta teh hese nya. Ibu upami ka tamu kedah sopan teu? Kedah sopan da aya akrim doifa kasur Kangjeng Nabi mulyakeun tamu anjeun. Pan sababaraha hadis ngaberenel nya ngeunaan ngamulyakeun ka tamu teh. Dina kitab-kitab Sahih Bukhari jeung sajabana seueur. Nerangkeun kumaha carana urang ngamulyakeun tamu. Tapi ku urang teh aya anu langkung kedah dihormat saha Ibu? Caroge ari tamu kedah dimulyakeun kedah. Tah aya anu leuwih kedah dihormat dimulyakeun teh nyaeta caroge gitu. Meureun aya caroge Ibu. Ieu carita deui tara ngaji biasana mah aya peke ngaji dan meureun resep ningali batur ngaji. Jorojoy manehna teh hayang ka pangajian. Arek ngaji teh susulumputan da sieun kanyawan pamajikan sieun diledek kitu. Ngingki gue ka madrasah ka masjid ngiring pangaosan. Adi pangaosan teh diterangkeun ku ustadana teh lebet ka bumi kaluar ti bumi teh kudu maca salam. Ta eta we amalkeun heula cek ustadana teh. Absus salam bainakum ta eta diajarkeun ku kiainana teh gitu. Lamun aya jelema di bumi berarti anu ngawalerna jalmi, lamun teu aya jalmi berarti malaikat rahmat anu ngawalerna. Ruas eta amang-amang anu kakarek ngaji meureun nya. Ruas atuh anak geus genep rumah tangga geus 30 tahun Ibu. Can pernah ngucapkeun salam sakali-kali acan asup ka jero imah teh. Cenah ieu we cenah rek diamalkeun heula ladang ngaji teh. Balik we ka imah bari ngadeg-deg di jalan teh kumaha cenah rek maca salam. Sieun diledek kitu ku istrina Ibu. Dugi ka bumi teh ketayap kitu noong heula tina janela. Sugan we cenah eueuh pamajikan teh cenah. Keun bae rek maca salam dan anu ngajawabna ge malaikat rahmat cenah tadi oge. Efek teh aya istrina teh keur nonton TV bari nyetrika instrak we da pilek. Cenah arek ngawanikeun maneh bari ngaleper teh ka ketrok we. Assalamualaikum. Bari ngadeg-deg eta teh Ibu. Assalamualaikum. Pamajikanna teh cengkat. Olah cenah si aya tamu. Waalaikumsalam. Bari cengkat da salakina mah tara maca salam da lain salaki pasti ieu teh cenah kitu. Di bulan sirahna teh ku anuk dihurudungkeun kitu ditiungkeun. Bari masang pameun teh anu marah mai ibunya. Neuh, jadi kira teh meureun sangkaan manehna Pak RT arek ngirim daging kurban meureun kitulah. Dibuka we panto teh bari gaya. Waalaikumsalam mangga cenah lingi ditunggali teh geuning maneh cenah. Loba gaya cenah ka imam maca salam biasana ge tara cenah blas-blus. Lamun salaki arek sadar teh dukung Ibu dukungnya. Ieu mah kalah dicare diledek kitunya. Hanas aing seuri ceuk Ibu teh Allah. Jadi sok urang teh kedah tiasa ngamalkeun nu aral itu model kitunya. Dina bab rumah tangga kedah taat ka caroge kedah sae ka caroge. Kan kitu urang teh kedah tiasa ngamalkeun. Ieu mah kantong disolenangkeun keneh Quran dikekelek keneh. Tudung masih keneh dipasang ngaleng hoye wih ti pangaosan. Datang ka bumi teh bari rada capek cek caroge teh wih ti pangaosan mah. Mohon Pak ngaos naon bieu biasa ngabahas bab rumah tangga kedah sae cenah kacaroge cek Ibu teh. Oh nya atuh cenah bapak teh kalersan can ngopi cenah pangadamelkeun kopi cek bapak. Nah ada tambah jol nyentak ka salaki teu neuleuh. Aing teh capek keneh ieu teh. Jauh ti pangajian teh bari molotot bari meubetkeun Quran. Coba teh ka kitu eta. Haneut keneh bieu ti madrasah. Dibahas biar teh ya Allah. Jadi Ibu milari ilmu mah gampil urang teh nya. Gidi ka ditu, gidi ka dieu, baca itu, baca ieu jadi ngamalkeunana anu berat mah. Manawi saur Imam Ghazali anu gaduh ilmu bakal cilaka. Kajaba anu ngamalkeunan nana. Mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun ilmunya Ibu amin. Amin. Anu ngamalkeun oge bakal cilaka ilal mukhlisun kajaba anu ikhlas. Matang urang teh kedah ikhlas karena Allah urang teh ulah karena arah-arah jelema.
Ulah maju sabab dipuji, ulah lemah sabab teu dipuji, jeung ulah mundur sabab dihina misalkan dicaci maki. Anu ikhlas mah arek muji batur, arek henteu teu jadi halangan. Ngahina sakalipun baturkeun bae, nu penting mah terus we ngadamel kasaean. Sabab kasaean abdi, kahadean abdi lain jang jelema, tapi lillahi ta'ala pikeun Allah ta'ala. Ta eta nu ikhlas sakitu ibu, diajar hate teh kitu. Keun bae jelema henteu nganilai abdi ge, nu penting Allah anu nganilai abdi. Keun bae henteu dicatat ku jelema ge, nu penting mah Allah nu nyatet abdi kana kasaean abdi ta eta ikhlas. Janten hiji ibu urang teh ilmu bakal cilaka lamun teu diamal. Amalkeun ilmu amal entos jalan tapi henteu ikhlas eta ge bakal cilaka. Jadi kudu aya ilmu amal ikhlas ngagulu ngagalang ngajadi hiji insyaallah bakal salamet dunya akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan uraian pribados aya manfaatna khususna kangge abdi nyalira umumna kangge ibu sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalayan ditutup ku doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.